Para mitra kaum dang, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbebang. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung, judulna neangan Bapa karya Kileuksa ayeuna nincak bagian kasalapan. Ayaan kana dirinya dari ngurangan. Timbul rasa was-was jeung hariwang sok sieun teu bisa ngungkulan musuh. Nu akhirna pasti bakal cilaka, tapi Kibaraja encer utekna pok nempat. Namangara ngidung dengan dulu himpen, endang bagarang, dulu di walemudun riwayatna. Ya kira ayam maulada, berat gunakan, nyusukanan ayam milik orang salea. Bikena guna-gunana pakai uduk, yang mandau na benang, saya herang. Hatur nuhun masih di Mic Vlog Channel. Ayah balangana, ayah abesna. Nah ayeuna gunakeun uduk. Gunakeun eta, olok kumaha jalanna sangkan liburan ieu daek diajak taruh kalajan adil. Di mana aya nu tarung adil atuh? Juru simpen gancang nempa. Aya Kang aya, keun kuring ngasahup. Mang Dampa milu nyarita. Sarerea mureleng ka Mang Dampa juru simpen kerung asa teu ngarti kana maksudna. Kumaha tarung adil teh Dampa? Ieu Kak, urang teh ngadap ka hiburan ieu merek minta kabijaksanaan we sangkan urang dibere kesempatan pikeun namplokeun pangawasa. Meakeun kapanasaran, ngabudakeun sakabe ilmu panemu. Carana hiburan ieu kudu narima kana sakabe serangan nu dibikeun kurang. Atuh kujang rompang teh jajal lagi keun nyeduh waruga hiburan ieu. Tanding bukeunana sing beneran kana warangkana. Dari itu sugana miwik. Sarerea ngahulang. Uing ngareret ka hiburan ieu nu harita bangun sabar ngadaguan. Malah suka teuing semu meje. Sabab butuhna geus taya nu maju tiga rek taluh. Pikeun hiburan ieu mah teu perlu rugi. Teu kudu gagancangan mun manehna aya niat ngabinatakeun musuh. Tadi ge kudu geus peren kabeh. Ari juru simpen tetep boga kahariwang pok ngomong deh. Kaharti ku kakang Dampa. Tapi nu jadi kahariwang teh di kujang rompang ke mata katil. Kalah mata sakti pikeun musuh. Kancikan sarangka kujang nu bisa kitu gagana. Omo ieu mah kujangna. Nu gancik dina badana. Tek jiga naon gagahna musuh teh. Sama teh pipadila pendak karamatna. Ceuk Mang Dampa rikatna keur ngajawabna. Nyai nu peke masrakeun ka hidup yang angara. Bapa marek nurukeun kumaha hidup ayeuna mah. Peke bergerak pikiran, nu penting mah urang kudu kita ngalum hatina mangalumpuhkeun hiburan ieu. Ceuk juru simpen taakeun. Kudu Mang Dampa tae. Keun urang jajal heula nah kumaha hasilna. Taina luyu sareng kasanggupan Mang Dampa geura maju ka hareup keur ajak nyarita hiburan ieu. Prak masalahkeun ka mama, pangajangkeun lah. Mang sadia pikeun ngajalankeun eta tugas mah beres lah. Mang Dampa singkir. Tali calana dipageuhan iket di bata. Perah bedog dirampa gandelang leumpang. Suka seuri taya kasieun taya karingrang. Jika lengser rek ngahadap ka juragan Anom. Harita hiburan ieu teu bari nyerenge. Cananyakeun tindakan naon-naon. Hayang uji heula kana bawanen jeung kasakten musuh. Naboga naon panggawani datang kadinya kitu maksudna hiburan ieu. Ran Mang Dampa eureun hareupeun hiburan ieu. Neneh ngomong adeg heula tuluy dongko hormat ka hiburan ieu. Sura seuri bangun amis budi. Taya kasieun taya kakeung es kuning teuneung ludeung para mitra sadaya. Jalma ranar simpan yang mujung teu puasana deuk. Rek naon sia lalu ka dia ha? Rek niu taruh, sok geura maju. Waing moal burung diladenan dulu. Ceuk hiburan ieu. Atuh punten mah kuring teh sanes bade tarung ngadu ilmu teh. Moal perang ngajajal ka bisa, tapi rek ngabuktikeun jeung hayang jentre. Nah nyaan mah teh gagah sapi.
Nyanyan ngomong teh waduh munya kuring rek talu sadarek ngabula ka mah acal mah kedah kerasa nyuponan ka hayang kuring ayeuna ceuk Mang Dampa ngomong leuleuy teu nganung pikaturigaeun salah mah malah deket-deket kana pasrah ngerek kesempatan kaki burani. Hayang naon sia? Hayang naon? Sok geus caritakeun. Hayang naon jeung dina can percaya kana kagagalan lain. Ngari nguping mah parantos nami bungkusna jelas can jelas. Lainna kuring aya ka hayang kumaha kedah dikabulkeun teu kabotan bumi kitu ade kitu mah. Kalau gua ingat diladenan kari kumaha ketak sia. Kieu juragan mah juga abdi sadaya aya payun aya payunan mah teh yang di sedia taluk bela tumutur bade ngabula ka mah. Nanging hoyong ngajajal heula kasakten mah ieu teh abdi sadaya bade ngerahkeun sadaya kamampuhan kanggo ngagempur mah teh. Nanging syaratna mah ulah benu. Da mah gagas sakti waduk tanpa tanding terus kitu mah. Anak itu masih ada can percaya kana kagagahan aing. Can yakin kana kasakten aing. Can yaksian kumaha hebatna adian-adian aing. Gares can terang tu mari mah. Tepanggon name ayeuna abdi teh sunda ka mah teh. Da mah tos lami teu bijil-bijil ti guha. Angge kan tong nyamutan nah kata abdi usul abdi atawa henteu. Mang Dampa beuki daria. Mun ya opatan teu mampu ngalikeun aing sanggup naon. Yang taruh kue bade ulun kumabula ka sadar mah. Barang ngadenge omongan Mang Dampa. Angara jeung bapana katut ibadah jarewa sok sieun teu aya nu mampu. Beureun kapaksa kudu hara taluk kaki buranil serah bongkokan. Angara teu geunah hate jajantung jadi ratu hate pating sarbelah kret ka Mang Dampa sabapan. Kumaha Pak? Anteur heula we ka hayang si Dampa keun kumaha ketakna? Pangat. Angara usaha satekah pola neger-neger hateng. Ari Kiburani lemarah mai bakat ku bunga. Da memang kitu kahayangna hayang loba balad hayang loba patalukat. Keur kibatureun manehna sarta nu bakal dipel di perestanagana. Ikeung nahon ta cita-citana. Kade eta hayang euy. Heug wae dikabulkeun. Rek kri kumaha carana montong asa-asa. Ai sadia pikeun diterang. Najan make ilmu nanahaon ge ai masih itu kan pra lebih tik yarep bal teteng moal anu dibungpang pokona pilih kulit mimpi tiang tulang guramu tamprokeun pangabisa marane sakali. Deki Burani tuluy maju dua lengkah dapetekan ulak cangkeng jada dibuka peuteung nyingtel irah janah pasang aksi atuh meuni atoheun Mang Dampa pok ngomong deui. Lagi saya pada giliran jeung nyiapkeun kasaktian sewang-sewangan. Uga mitos saya penasaran bade talu ka mah. Pek hayang kumaha. Pek anteur ka hayang tia. Mang Dampa lompat deui ka dekabalan. Datang-datang hari weut-weut nyaritakeun hati lebabada nyanana. Padahal mah tareureug ngadedengekeun cita talikeun. Ini gang, halu-halu bade ngajadar. Ekselanang gampang atau jalan tapi sarek menggunakan kujang rompang ge. Angara kalah malik nanya. Ulang udang da mau disangum. Mang ada sangum ceki baraja. Bapak tangan teu. Angara ngareret ka bapana, bapak ngiti sangu kujang we. Angara ngarafuh narik nafas panjang. Panna mikiran dilampaheun kudu kumaha petana. Tapi kesempatan hade kudu digunakeun sugan aya harteu. Aina kiwesnya Mang Dampa maju ti heula usul ku bapak susul ku paman baraja pang pandeurinakeun abdi teh nu maju itu para mitra sadaya putusan Angara atuh teu loba omong deui ari geus diparentah aya parentah Mang Dampa malik ka Kiburani memeh ngalengkah mapatkeun heula sakabeh ajianana nu dipibanda kumaha geus kitu terus ninggalkeun wadia baladna murude ka Kiburani anu geus nantang tiap sadia picinahan takabeh serangan bakal dikirimkeun ku musuhna. Hate ku Burani teu sieun teh keueun. Saeutik teh taya kahariwang taya karinggang sababoga rasa ieu dirina geus makan. Moal aya kakurangan sakabeh ilmuna geus nyampur.
Sok sudah taplokeun tia. Ilmu sia. Boga naon tia, boga pemernian naon tia. Hiburan bener-bener kita jaga. Puntennya makin itu boleh nyobian dibuntut ya. Mang gampang ngalugat sedong kita tapak ini. Kolepak bedog nyambar bungut hiburan. Yan bedog mampu. Polis hiburan yang ngenot boga buhung nama subahan rengeh ke paramita. Mang gampang ngejak ini ngobat nanti bedog belanja di mata pandang sakabak. Ya beron sama parang lucu. Yang ngaburunya wungkul parang hiburan nya ansiat lucu barak wajah. Dia bosan ngededel bedog, bukan diafusin karena karang-karang. Ngepul. Hari sampai malah lupa segala rupa memubak monok ke alak pula. Dengan kurut itu setengah ngabodor. Ngarak hiburan dia perkaya memang dampak benar-benar gagal ilmu serta mimpi hati darah. Wah, bagi lagi pun ya. Mangga pandus juga hiburan itu. Tonyok. Ini karena buangan terkerea kalah purip nanu nyeri geski tu mael mulai digunakan jabrot nampilingan musuh tapi sarua kawas tadi taya hasilna mang gampang ngahegak bakat ku capek kesang ucur renung tina tarang beungeut beureum geus puguh deui teu hasil mah leos imit teu bebeja heula ka musuh. Sok maju ke Indonesia jen. Mun kira-kira ilmu bobodohan montong dibawa ke dia ngerakeun hiburan ieu beuki bunga. Geus kaciri boga patalukan hiji. Harita para mitra juru simpen narik napas. Manehna bingung kudu ngagunakeun ilmu naon. Tapi akhirna nyokot putusan. Juru simpen ngawatak aji gelap ngampar. Ajian andalanana kadua rek ngagunakeun aji rantai emas rantai perak. Susuganan bisa ngaringkus kiburanil. Bus mulut hati gadeang lempang serong kahareupeun kiburanil. Rek ngeteu peungeutna cakaka kiburanil seuri selmongahina, tapi juru simpen teroba omong. Langsung ngawatak ajianana hiuk cabarawan neungeut sareham kiburanil. Gigel kiburanil rada oyag awakna. Beungeut robah meueusan tapi terubuh. Teu nyebut aduh tibang nahan napas meueusan. Geus kitu cakakak seuri pop ngomong. Aya pula ni basa leutik ieu. Tapi dong asa-asa song bijiekeun ulu itu deuleu. Punten mah abdi teh kumaha lancang. Ceuk juru simpen ngomong nama deui. Tapi hatena gregeteun. Hayang ngarubuhkeun kiburan ieu terus ngawatak aji rantai emas rantai perak. Sabok dampaleungeun dua dampaleungeun ditujukeun ka kiburan ieu. Kolepat sinar bodas bijil tina dampaleungeun. Pada dug hasil tipis mungkus awak kiburan ieu asa ayan meungkeut kana awakna. Tapi kiburan ieu teu garideur. Manehna ngakibokeun awakna sakali polonyon asa aya rantai nu resot. Ari katenya ku batu rumah para mitra. Ari teh hasil pangawasa juru simpen nyingrai kawas katiup ku angin. Cakakak harita kiburan ieu seuri pok ngomong. Ngan sakitu rantai emas rantai perak aya nu leuwih ti kitu nu hade atuh keur aing mah. Aya mah tema juru simpen manehna ngagabungkeun dua ajian. Dipake nampiling pipi kiburan ieu yuk cabet purinya bijil kilat gigeug kiburan ieu awakna ngatigeung. Meh-mehan ngajolongjong tapi ungker. Radeureun deui beungeutna ngadak-ngadak pias tapi sakolepat waras deui. Aya keneh nu leuwih ti kitu bari mentro. Ampun mah persaben teu aya deui mah. Mono ada tegap legei mah sok nu sejen pajukeun. Juru simpen kuciwa manehna bener-bener sedih. Sama balina mah kaciri kalayan jelas ilmu manehna teh teu unggul. Tapi aya deui nu ngaluhuran kapaksa mundur bari ngeruk tungkul. Para mitra kaumda, harita kibaraja geus tatan-tatan. Barang juru simpen mundur manehna langsung maju malah maluncat bakat ku hayang tere. Tapi datang-datang seak jabrod nampiling kaki bulan ieu. Sarua kawas ti heula taya tapakna para mitra. Nih, mbah, mondong rasa maning gagasal ti dia. Segiatna dulu. Ieu ilmu aing tan ala nu mafakan Suki Baraja.
Ontong somong siapa raja. Aing geus nyaho kana modal sia deui. Sok teng-tengkeun ilmu Hatur kabeh nuhun masih di tamprokeun ka aing nanya Mic Vlog ante Channel. gagah. Ki Baraja kekerot. Nahan amarah manehna kanca ngawatet ajianana. Nu jadi anelan hiu kebet nampingan sababaraha kali. Dipapai tina palipisan kana pipi careham poho ceuli jeung girum. Tapi Ki Buranil kalah ngagak-gak seuri teu ungut kalinuan teu geudag kaanginan. Ilmu Ki Baraja seolah-olah leungit aya hasiatna. Teu beda jeung tampilingan kosong longpong teu make ilmu naon-naon. Padahal mun kena kana batu matak ajur kena kai matak jadi areng kena kana jalma matak binasa. Cek aing ge aing manyaho modalna. Ilmu siangan mampu pikeun nampilingan budak leutik. Moal mahi keur aing mah. Banggeus keur mun urus siapa raja. Cek Ki Buranil bari ngahehe. Waduh. Nya hari siaga Bang Buranil. Jauh berjumpa siapa padami kangingis jeung padami kasieun ge. Nyanyan siap pinunyul belati madur. Gaga sakti mandraguna. Sakti emang uyang manguling. Hese diguling geunana deui. Tapi cuma ieu hiji deui ieu geura tada usia Buranil. Aing boga keneh pemberanian. Aing boga keneh pemeleman. Nu jan hiji digunakeun pikeun ngagembur nu liar deui. Ki Buranil tan munur manehna masang kuda-kuda rek narajang deui. Ontong loba bacot sia boga keneh mah geura der gunakeun. Reketak Ki Baraja narik napas narik napas. Dari tenaga batin urat ranteng sada tulang nu pating terek. Panon bolotot napas nitahan tenaga bijil saburu-buru. Geus kitu para mitra sadaya dua leungeun didorongkeun ka hareup sakaligus kelagar datang sora nu kacida tarik. Aduh gasep bodas bijil tina awakna. Awak Ki Buranil ngios kabulan ku haseup bodas. Tapi ngan sakilat kituna teh breh Ki Buranil temong deui. Tetap ajeg dina tempatna teu reg ngerugreg-grog. Memang rada ngesang sarta napas rada ngahega. Sirik tas ngabijiekeun tanaga nu lain lumayan. Pikeun ngayonan pangawasana Ki Baraja. Nenyo kanyataan sarupa kitu awak Ki Baraja ngeleket ai leuleus. Lain kabeunangan ku musuh ngan kacidahan nyeluna. Sabab ilmu nu jadi alana-lanana tetela teu teurah ka Ki Buranil. Ki Baraja seolah-olah leungit kapercayaan kana diri. Teu ngomong deui leos ninggalkeun Ki Buranil ngeluk tungkul semua era. Jep dirinya jempe anggara colohok bengung. Manehna teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata nyaksian ku mata sorangan ngeunahan kasakten Ki Buranil. Nu memang elmuna geus masagi. Padahal boro-boro Ki Baraja nu geus puguh kasaktena mang dampage di lemurna mah taya nu nalingan. Elmuna lain saeutik tapi teu aya tapakna pisan ka Ki Buranil mah. Elmuna para mitra Ki Buranil luar biasa. Kitu di juru simpen jeung Ki Baraja nu kawentar jago kahot. Nah hareupan Ki Buranil mah harita ge para mitra teu bisa walakaya. Nyanganga mang deui sanggup kitu ceuk Ki Baraja ge tiuk semu leuleus. Panon mencerong ka Ki Buranil ari mang dampa teu ngomong deui. Manehna hariwang bisi sararea ewe. Tangtu kudu talu ka Ki Buranil. Kagagahan manusia aya watesna. Ayeuna mah urang sangakeun kanu musik malikeun urang sadaya. Arina dirian puring kudu maju. Menta pidoa ti sararea jajabkeun ku baca dua kalimat syahadat bari manteng kanu agung neda panang tayungan. Ceuk angara tuh nyabut deui kujang rompang. Memeh dibawa ka pakalangan tarung nyamat heula inungna nyamat Ki Padila. Tuluy nenda ka Allah nu Maha Kawasa menta dituntun ku nyarita ieu. Kajahatan kagungan Allah bener jeung adil kagungan Allah. Nu gagah nu sakti nu lemah tanpa daya sadaya kagungan Allah. Munnya bener jeung adil baris nanjeun sarta munnya kajahatan baris ancur muga-muga ieu kujang sing jadi tukang lantaran pikeun ngancurkeun Ki Buranil. Ya Allah ya Rasulullah mugi Gusti maparinan kakiatan ka diri abdi. Kamu numpes nu jahat, nu somong, nu takabur, nu jaya jeung telenges. Ya Allah angin anjeun anu kawasa, angin anjeun anu maha gagah. Kalawan anjeun nu maha welas, maha asih, maha uninga. La haula wala quwata illa billah. Kitu ceuk angara tuluy mapatkeun lapad di api surat.
Rasa para mitra jeung pikir ngahiji. Sakujur badan lahirna batina tumamperak kanu maha kawasa. Rek pae rek hirup ge geus rampes. Walaya basa arala subaha da rumah sapae hirup ge kagungan Allah. Geus kitu mah amitan heula ka bapana. Tuluy kamangdam jeung kaki baraja. Tuluy ngalengkah kalayan tenang leungeun katuhu nyekel kujang rompang. Padan froga hareupeun kiburania tuluy ngahormat pok nyarita. Mah, abdi bade ngiring ngajajal ka pangabisan teu sabaraha, bade ngukur ilmu, muji kasaktena aya tapakna tetapi moal. Tapi hapunten sateacana abdi rumaos kumalancak. Budak hade, jajal pangabisa Andika. Kenterukeun pawawanen Andika, sok budak sopan satria. Kami resep ka budak moran cerasia. Kami butuh ku manusia nu jiga sia. Sok tentukeun montong aya nu diseses. Montong aya nu disesa-sesa aing moal. Aing moalkeun sabab sakame ilmu kamanusiaan geus aya di aing. Moal aya kakurangan pikeun aing moal. Ieu raheut dari modar sabab boroning sifatna manusia juring jin setan siluman walain warikai. Mana ilmu sia dede? Mana ilmu sia? Sok mana kabisa sia? Sok geula ketukeun. Kiburan ieu seuri lelengakan ngan aneh seurina teh teu luyu jeung beungeut. Teu nyari teh beureun para mitra da beungeut mah anger serem pikasieun. Para mitra kaumna ningali kiburan ieu seuri lelengakan anggara tuluy nyarita nuhun mah punten atuh bade ningawitan kekelanan aing rek nanya heula sabab tadi palan sia geus nyarita ka aing yen lamun kabeh geus eleh geus taluk geus teu mampu ngaluhuran ilmu aing kabeh taluk bener teu lares mah anggara rada asa-asa dasanya nama hariwang bisiku taluk ka kiburan. Kudu pasti sia ulah asa-asa kitu teh. Mangga mah, abdi sejak talu ku pamitu tiasa ngengkulan ilmu mah. Kadeu. Rek kitu ka. Hatur nuhun masih di Mick Vlog Channel. Rek kana beuteu, rek kana sirah. Nah. Wah mun bitadak wae. Kiburan ieu bulak-balik sombong nakal. Abdi mah nyumunkeun 3 kali kana tongom, kana mun-munan sareng kana kuda. Rak moal burung ini. Kiburan ieu dongko nyodorkeun sirahna malah mapengker sirah dilaan heula. Jadi kata pasti ini kujang rompang diayunkeun sak kedu kana bunbunan kiburan ieu. Ngampun sarta ngabeleterak awas kana pa. Kiburan ieu cengkat andara nahan napas. Sia jantung rapuh sabab sirah kiburan ieu nyaan teu asti cecea teu bocel. Lihat kulitna hese ngarubukkeunana. Hijita awas mun leuwih 7 kali mana diupum buaing sekiburan dia tuluy nukang merekong tenang mah moal leuwih 7 kali ceuk angara bari tuluy ngayunkeun kujang rompang siuk kedo leturah malah manepi ka hangit kawas juruk besi angara ngahuleng geus 2 kali taya tapakan pisan buh matak paur ingis batan maut kinis rempan batan masak kubang sok sieun elek jajatin. Gua hari ini deui kop kiburan dia yang hareup ke anggara baju dilaan ngaliglag nemong ke dada anu raromos bos induk kubala betung rada nyentrek bujalna buluan anggara nahan napas terus ngakeriem mapatkeun campe pamake namplokeun jang jawokan sakur nu inget mah dibaca bari teu poho sumamat kakolot-kolot na oge teu poho nandakeun maha kawasa panon melong kana bujal kiburan ieu leungeun katuh ngadak-ngadak jadi ngaketer jang rompang siga hirup jeung asa hampang awas aya nyurup geus kitu anggara maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Punten mah kop aing sayang. Sieu kujang rompang diayunkeun diasak diarah kana bujal kiburani. Berasa kujang rompang mubus kana beuteung kiburani lempeng manjing sarangka. Nu geus puluhan taun ngancik dina beuteung kiburani. Kocea kiburan ieu ngacerit maratan langit.
Hociak maratan mega lucung kedang panon pulial pun celi. Sungut salawak bari leungeun nyekal perak ujang. Berak tepuk turna keuna kana lemah. Tuk tungkuat cengkat bari nyusut perah menyambut perak ujang. Tapi teu beunang penak bari ngociak pelak nan sarak bengkak. Kanjek bari bolotot terus ngakiriling kakenca. Ngakiriling kakatuhu kekerungan mata kuatir sesegor kawas muning tas dipenci. Nempok kejadian kitu juru simpen colhok bengel. Kibara jago kodeg arimang dampak kerung bari mencerongkan kertarum. Jeung malakal maut. Jago kahot nu kawentar gagas sakti mandraguna. Waduh. Harita kudu ngalaman adu belajar ngararasakeun kanyeri. Lantaran beutengna kaancikan ujang rompang adu geus karaha. Waduh. Coba, waduh panas, waduh, tolong. Aduh, tolong. Kiburan dia tuh jejeritan ampun-ampunan. Sakapun hudang bari lelengahkan, sakapun mudupung bari ngagugunyang perah ujang. Hayang nyabut maksud damangan orokaya. Ujang rompang jika ngahiji jeung besi beuteuh, pajejet jeung penyit teu bisa dicam. Sebut kiburan ieu membeutkeun man. Gereleng kali itu gereleng kan ieu kokoceakan mata katorekan. Batu nu kadupak tejad datang kala nu kagalaya roba. Kiburan ieu sakarat bari ngamuk sesegor ceceritan aduh-aduhan mata kekurai. Masya Allah, hutan kitu balukan. Anak kitu mah nyang sarakeun ka manehna. Ceuk angarang ngomong dan dirina kawas nu kaduhung segede gunung. Geus ngabalukarkeun kiburan ieu lalana. Agara anak bapa teu kudu honcewah ujang. Keun bae da geus kitu kuduna. Hirup jeung huripna manusia aya nu ngatur. Sakumna ge ceuk katerangan jah hidep dan akumaha ceuk katerangan hidep teh. Hiburan ieu anu sakitu gagah saktina geuning teu burung perak ku pakara. Bari jeung teu pirah puru ku kujang rompang nu karahaan. Kai hiji bukti yen ilmu manusia mah kaya nu ungu. Nuheureun bentang aya bentang aku rejek ucapan ujang keang. Dek duru himpen bari mencerong kaki buranil. Apurma sakaratna dilapisan. Harita para mitra kibara jatuh nyarita. Memang bener gitu pisan. Tapi jangan jago aja deh. Hari kade yoke itu memandang wajib. Hingga tunggan jangge kumaha darana sanggan gemuranil deh bae. Ulah jika ngayong itu cek kibaraja karunyaeun nenjok itu mah. Kuring teh nya homang teh kudu kumaha temal anggara. Paraja gunakeun ilmu maneh tibankeun kana mun-munan kiburan ieu sangkan tereh pae. Ulah dilatih sakaratna. Moal mampu gunu-gunuan manengkeun jeung gerak pambar. Hade kitu ge. Dua jawara gulur salengkah. Bareng masang kuda-kuda ngawatak ilmu na masing-masing pikeun nyampurnakeun kiburan ieu sangkan ulah dilatih sakara. Hiu urinya ai peleda bijil sora mata katorekan. Kiburan ieu kabeunangan sirahna tapi teu regrog-regrog. Daya pisan tapakna anggara jiga teu ngarasakeun naon-naon. Iwati nyeri ku kujang rompang. Masya Allah teteura ceuk juru simpen bari oloho. Keun tenang pak, urang sampeurkeun meninge urang tanya. Ceuk anggara tenang ngakeretuluy opatan ngadeukeutan ka kiburan ieu. Nu harita keur nongeng bari aduh-aduhan dua leungeun tetep nyekal perak ujang hayang nyabut can bisa. Hareng opatan ngariung mencerong ka kiburan ieu nu keur sosongkolan pok anggara nanya. Mah, abdi bade nulungan kudu kumaha carana. Budi blag-blag kiburan ieu nangkara. Gilar panon ka anggara tuluy ngahegak bakat ucape. Kesang renung tidataran ketih nguyumbang jijeunana. Baju jeung calana geus teu kudu dicatur baseuh ku getih beureum. Budak murah, maneh memang hebat. Hebat ya. Aing capek, aing nyeri, tapi aing hese modar. Aduh, tolong. Kiburan ieu tanes keneh ngomongna teu balelo teu rero. Kuring rek ngabantu kudu kumaha mah. Cabut ya budak. Aing teu kuat, panas, aduh panas. Cabut buru-buru cabut. Kiburan ieu ngahega. Unggal para mitra mekan getih bijil ngabrebeuy tina tatu.
Ari antara masang kuda-kuda getnya kawa perak kujang tuluy musirkeun heula tanaga batin. Akhirna berat kujang dicabut sekaligus. Polonyon benang jeung sarangkana rupana hideung, cakeut kabalur getih lengerak Kibulalia kapaehan, getih ngagebora tina puji bujana, ari beungeut ngadak-ngadak sepa ciga manyit. Tetela sabagian gede tina kakuatan Kibulalia aya dina sarangka kujang. Buktina ieu geus bijil manghalennger kapaehan, ceuk Angara. Wah, paingan we jang? Acan tu angeuna keketegan kene. Angara nunjuk kana huruk angen Kibulalia gap udur simpen rampa nyaan jajantungna keketegan kene. Mung hanya ka waktosna kabujeng sehep. Kumaha nasibna Kibulalia?